Tuh tingali do. Igong ajarak-ajaragan si kanu manggih ka bunga. Naon mari atoh kitu gong. Dina usum pandemi COVID-19, barudak geus bosan cicing di imah. Komo kolot nama, jaba udulan duit, beli kuota, jaba kudu jadi guru di imah. Mang RT Ondi geus datang ka kepala sekolah, sangkan budakna bisa sakola. Ya mudah-mudahan we tiasa tatap muka teh kalaksangakeun sasi Januari. Muhun atuh da geuning barudak teh siga nu tos karseleun sakola di rorombok teh. Kantenan orang tua nama. Ngan pan sakola teh diurus salila-lila. Wayahna orang tua murid kudu kerja bakti mersihan sakola. Muhunnya tapi orang cobi we keprak para orang tua murid supados kersa kerja bakti. Aya ieu berarti kepala sakola yen sakola tatap muka teh direncanakeun bulan Januari. Tapi kusabab sakola salila-lila teh kaurus, wayahna masyarakat kudu daek kerja bakti mersihan sakola. Siap. Gong, daek maneh kerja bakti di sekolah meresihan WC. Mungah geuleuh ngumbah WC mah. Tapi cek Mang Oni nu daek meresihan WC, upahna beunteun alus jeung teu kudu milu ulangan. Wah, nu bener. Malah mun meresihan WC ku sorangan, jabah hadiahna beunteun alus, jabah dibere pulsa kuota. Wah, nu bener. Cik we tanyakeun ka RT Ondi. Uwing we tugas meresihan WC mah. Sok suteun heula. Kursi uwing menang. Poe Minggu barudak milu kerja bakti. Guru muji si bedegong ngubah WC ku sorangan. Wah, benar geuning igong teh murid pangrajina. Abdi mah dipasihan peuteun pangsaena sareng pulsa kuota upahna nya, Bu. Saha nu ngajangcikeun kitu teh, Gong? Waduh, uing katipu meleg-meleg ku si Atep. Nah, ditanya teh bet ngahuleng, Gong. Ah, henteu. Abdi permios, Bu. Har, itu igong. Reka mana? Tuh, tingali do. Igong ajarak-ajaragan si kanu manggih ka bunga. Naon mari atoh kitu gong. Engke mun samen uing mah rek langsung naik ke kelas genep. Mal kudu ukur naik ke kelas 5. Buruh ngumbah WC teh deuleu. Wah, bisi hayang jiga uing cikuat bersihan WC 5 penjaga sakola. Ayo buru do. Sing bersih ngumbah WC na Tep. Ya, si Atep katipu ku uing. Uing teh jenius. Yuk marangga. Ulah hilap. Like, subscribe, komen. Hatur nuhun.